contoh ibadah anu ghair mahdhu. Ibadah mahdhu anu fokus ka Gusti Allah, ibadah anu ghair mahdhu jeung papada jalmi. Nah eta ibadah mah ghair mahdhu teh. Bahkan anu dipanggeunan anu pangutamina mah seueurna mah jami-jami nu ibadah ka Allah teh, di mana ibadah ditampi ku Gusti Allah ibadahna teh, di mana ibadah ghair mahdhuna lancar. Salat mah salat tapi ngomongkeun batur teu ditarima tah salatna. Puasa mah puasa tapi ngahina batur teu ditarima puasana. Nah, jadi amal ibadah anu ditampi teh di mana urang dina sosialna jalan. Misal Kanjeng Rasul nguningakeun ciri ahli surga teh wajuhun malihun katanya lisanun fasihun qalbun naqi yadun sakhi eta sadayana teh inti dina sosial. Sur Kanjeng Rasul teh di alam dunia teh aya ahli surga kasabat teh anda di mana cina ahli surga ya Rasulullah tinggali ku anjeun jeung sahabat jami-jami ahli surga teh lisan fasihun di sana fasih tara nyarioskeun kaulan batur tara ngadoling batur di sana teh wa qalbun naqi hatina teh bersih tara naon tara iri dengki ka batur tara suudon ka batur bersih hatena teh ye lisan fasih qalbun naqi ya yadun sakhi wajhun malih wajahna teh malih merahmai baik ke kerum wajahna teh manyun aya surga begitu. Jadi ahli surga mah dina wajahna keur boga duit gumujeng. Teu gaduh artos anggar we gumujeng. Teh perbedaan. Ieu mah di jurun nyumput teh manyun we keur teu boga duit mah. Mah naon we juru wae cicing manyun wae empes si mate bawa hutang eta teh si mate kakara lamun keur loba hutang manyun we keur loba duit bunga teh kitu. Wajhun ahli surga mah wajhun malihun yadun sakhi yadna teh panahna teh bageur eta teh inti dina ibadah. Inti ibadah sosialna neunawi makom asbab eta asbab urang ka pasar asbab urang nambangan asbab urang ka pasir eta teh janten amal ibadah ka urang kitu agung pisan pahalana. Waduh upami urang ngaleungitkeun we kana eta asbab urang bari urang teu acan siap dina makom tajdid eta teh syahwat khafiyah awon eta teh kawonan teu sakedik warga-warga urang ngaleungitkeun asbab demi dakwah, demi ibadah, demi agama. Reun gawena, liren ka pasarna, liren ka sawahna, liren nambanganana, teu janten karyawan deui. Oh eta lain kumaha? Nah, keluargana jadi talang sarakeun. Eta teh naon? Awon syahwatul khafiyah dina syahwat. Apal urang kedudukan urang mah keur asbabkeun asbab we. Macul we, dagang we, nambangan abdi mah hiji anjungan cicing we di masjid. Can makomna urang mah. Nah benten antara anjungan jeung urang ibadah pahalana nya sami wae, pain Gusti Allah mah dan ikhlas.